walidayya amin. Aya nama tos jam 8 kieu nya. Keunelah da waktosna aya nama magribna rada ieu nya ngawengian eta dina jamna. Bismillahirrahmanirrahim. Pidawuh Allah, wa ma mi dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma mi dabbatin jeung henteu pati-pati makhluk anu kumarayap fil ardi di muka bumi illa 'alallahi kajaba ku Gusti Allah rizquha ari rezekina itu dabah. Ieu ayat jaminan ti Gusti Allah setiap makhluk nu kumarayap di muka bumi termasuk manusia selama masih ada di muka bumi mah pasti ku Allah dinaon dirizkian. Naon cenah selama urang masih aya di mana di muka bumi cek Allah pasti dirizkian. Rek jelema iman, rek jelema kafir teu iman, rek jelema taat ka Allah, rek jelema masuk maksiat ka saha? Ka Allah. Jadi tong salempang masalah rezeki mah selama hayat masih dikandung badan, selama orang masih keneh aya di muka bumi, rezeki mah pasti ngalir ti Allah teh. Ku ayana hal eta dina kitab Sulamut Taufik dijelaskeun. Aya kawajiban hate urang. Sanes kawajiban anggahota badan urang. Tapi kawajiban naon cenah? Kawajiban naon cenah Pak, Bu? Kawajiban hate urang moal apaleun babaturan mah anu apaleun teh eusi hate urang mah Allah jeung diri urang. Naon kawajiban hate urang teh? Di antawisna kawajiban hate urang teh as-siqatu birizki minallah, yang artinya wajib hate urang percaya bahwa rezeki ti Allah teh bakal aya terus. Wajib naon cenah hate urang? Wajib hate urang percaya bahwa rezeki ti Allah teh terus aya selama urang masih aya di muka bumi. Ulah mangmang ulah salempang hukumna wajib hate teh kieu cek hate urang teh pasti urang teh dirizkian can paeh mah terus kitu hate urang teh kudu nekatkeun kitu eta teh. Tah kakara upami urang tos maot moal dirizkian di dunia ieu teh da naon da urangna geus maot. Pokona mah urangna masih keneh hirup mah hirupna balangsak, hirupna teu bisa lempang, hirupna eueuh leungeunan, eueuh sukuan, aya rezeki mah. Bapak teh teu tiasa papah da sampeana buntung, da pandanganana oge buntung, tadi abdi nguruskeun teu damang bararuntung. Naon da hirup terus kitu. Kumaha Allah masihan rezekina? Kumaha Allah masihan rezekina mah? Aya anu rezeki minallah tarajul minannas gitu kan ya. Rezeki ti Allah tarajul ti jelema. Janten inti nama
tong mangmang tong hariwang masalah rezeki selama hayat masih dikandung badan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala dina ayat wa ma min dabatin dan seterusnya ngangge lapad ala alallahi rizquha tah ieu teh hamlan lil mukalafi ala sikoti bihi ta'ala bisa ni rizki, bahwa Allah ngamahmulkeun ka setiap jalmi mukalaf sing percaya sing yakin bahwa Allah teh bakal masihan rezeki. Nu kaduana wal i'rad anittiabin nafsi fi talabihi. Kade ieu nu kaduana urang kudu ngabalieur, terang ngabalieur. Naon ngabalieur teh? Berpaling, nyingkah tina naon? Nyingkah tina capek hate. Jadi capek hate teh ulah dikukut singkahan. Kernaon capek hate? Capek hate dina naon? Capek hate pitolabihi dina masalah neangan rezeki. Jadi hate urang kade ulah capek neangan rezeki. Hate urang mah lamun anggahota badan urang mah keun bae capek milarian rezeki oge bae. Panangan ibu capek milarian rezeki keun bae. Sampean bapak-bapak capek milarian rezeki keun bae. Anggahota badan mah capek milarian rezeki kuduna eta mah ngeun pepeujeuh hate urang mah ulah milu capek neangan naon rezeki. Da hate urang mah kieu dina hate teh keun da rezeki mah ku Allah ieu bakal datang ke oge. Hartos ieu ku sadayana insyaallah lamun hate urang teu capek dina masalah neangan rezeki, sok sanajan panangan urang sampean urang pakpikpek neangan rezeki betah we insyaallah. Benten jeung hatena milu capek neangan rezeki teh Gusti teh. Capek neangan rezeki teh cek hate urang teh. Maka anggahota badan dohir urang na ogen bakal terganggu milarian rezeki na oge. Margi sesuai dengan pidawuh Rasul, ida saluhat jasadu kulluh wa ida pasadal jasadu kulluh, yang artinya lamun cek bahasa Sunda nama beh dia nama lamun hatena terganggu maka anggahota badan dohirna ogen bakal naon terganggu. Contoh bade dicontohan wios. Ayo orang contohan. Ibu teh nuju didamel di dunungan atanapi bapak teh didamel di mana? Di dunungan didamel betah bapak teh di mana? Di dunungan. Aripek teh dununganana kalah hayoh wae nyawad kana pagawean urang. Hayo heloba nyawad dunungan urang teh. Kieu salah kitu dicarekan cik kumaha hate urang. Betah moal. Lamun hate urang tos teu betah terganggu hate urang. Lamun hate tos terganggu dina masalah pagawean maka digaweana oge insyaallah bakal kaganggu. Tah nu mata saur para ulama sesuai sinareng pidawuh Allah sinareng Rasulna kade hate urang mah ulah pipilueun capek milarian rezeki. Kudu kieu hate urang mah tenang we lah, rezeki mah pasti ku Allah mah bakal dibikeun ieu. Tak kudu kitu we. Nu penting malah mencek wa ajengan mah kieu, cek wa ajengan we rapandi leungeun urang mah cap we sing daek pepelakan cenah.
suku urang mah naon kepatkeun alain kepatkeun lengkahkeun we sok neangan rezeki keun we Allah nu bakal nawanana mah cek hate urang teh nu bakal ngadatangkeun rezeki mah tajanten kitu tanya hate urang wayahna teu kenging capek milu neangan rezeki nu cekap weh anggahota badan dohir urang anu aktif milarian naon rezeki mah. Dina kitab Ruhul Bayan para ulama sepakat bahwa aya 4 rupa anu moal tiasa dirobih. Sabaraha rupi cenah? Tah ngarah tetunuh walernya. Mana nu 4 teh terang? Hiji umur mah moal tiasa dinaon dirobih mapi ilmilah ya mah mapi ilmilah perkara anu aya dina panguninga Allah moal tiasa dirobih sok sanaos aya hadis nu ngajelaskeun lamun silaturahmi bakal manjangkeun umur margi panjang umur didinya teh luas hartosna hiji umur moal tiasa dirobih nu kadua nu moal tiasa dirobih teh rezeki si eta mah cek Allah teh da sakitu masing pakpik pek kaditu kadieu ogen cek Allah sakitu mah sakitu we masing pinter ilmu wirausaha na cek Allah rezeki na sakitu mah sakitu we moal langkung ti sakitu moal tak urang teh kudu yakin kana eta nu katilu anu moal tiasa robih teh ajal teh maut kitu tanya maut di mana iraha nu kaopat mah nu moal tiasa dirobih teh saadah jeung sakowah naon saadah ibu bapak saadah teh bahagia ahli surga naon ari sakowah teh cilaka ahli naraka tah ibu-ibu bapak-bapak sadayana termasuk abdi dina mapi ilmilahna teh duka ahli saadah ahli surga duka ahli sakowah ahli naraka teu kauningan ngeun pedah saur Allah sinarang rasulna terutama dina hadis dijelaskeun sing saha jalma anu pisurgaeun maka ku Allah bakal digampangkeun migawe amal-amal pisurgaeun cenah sabalikna sing saha jalma anu pinarakaeun maka eta jalma bakal digampangkeun migawe amal-amal anu matak pinarakaeun pakulun muyassarun lima khuliqalah setiap manusia eta teh digampilkeun kana perkara nuku Allah eta manusia teh rek dijadikeun naon eta jalmi teh lamun eta jalmi ku Allah teh rek dijadikeun kubu gampang jalan jadi kuuna teh digampangkeun ku Allah teh lamun eta jalmi ku Allah rek dijadikeun jelema beunghar gampang weh jalan pi beunghareunana teh tapi sabalikna eta jalmi ku Allah rek dijadikeun jalma pakir hese weh rek jadi jelema beunghar teh dihesekeun jalana teh tak kitu janten pakulun muyassarun lima khuliqalah nah pa'alal akili naon cenah pa'alal akili wajib ka jalma anu berakal samadel urang mah lain jelema gelo tapi jelema normal wajib naon tes jalmi nu berakal teh ulah ngagumatikeun kana masalah rezeki janten
ulah ngagumatikeun teh ulah naon? Ulah mentingkeun dina masalah rezeki hate urang teh. Da ieu mah sakali deui urusan hate sanes urusan anggota dohir badan urang sanes. Urusan naon cenah? Hate, jadi hate urang ulah bingung, bimbang. Hayo we mikiran rezeki teh tekenging. Kumaha atuh? Wa yatawakkalu 'alallah. Jalmi nu berakal mah kudu berserah diri, kudu ngawakilkeun ka Gusti Allah. Fa innahu hasbuhu. Lamun urang berserah diri ngawakilkeun sagala urusan ka Gusti Allah termasuk urusan rezeki, maka fa innahu hasbuhu. Allah bakal mencukupi kebutuhan urang. Sakumaha pidawuh Allah dina ayat nu sanes, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nu hartosna sing sajalma anu tawakal hatena ka saha? Ka Allah, nyerahkeun diri urusanana ka Gusti Allah. Kumaha Allah we cek hate urang teh, maka jalmi nu kitu bakal dicukupi sagala kebutuhanana ku Allah teh. Butuh anu yeuh cek Allah teh, butuh ini tah cek Allah teh. Yakin ibu jeung bapak kana pidawuh Allah ieu yakin teu? Sing yakin. Lamun teu yakin mah moal naon? Moal berguna mun teu yakin mah. Lamun teu nekadkeun teu yakin, moal ge berguna moal matak sing yakin. Lamun urang berserah diri ku Allah teh bakal dicukupi janji Allah ieu teh. Geuning abi mah cenah teu dicukupi wae, tong nyalahkeun Allah, salahkeun diri sorangan. Naon nyalahkeun Allah gitu. Naon cenah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nu nyerahkeun urusanana ngawakilkeun ka Allah hatena teh, maka kabutuhanana bakal dicukupi ku Allah teh. Kieu ya aya kisahnya, kisah Nabi Musa. Nabi saha cenah? Nabi Musa, termasuk Nabi Ulul Ajmi. Nabi Musa teh terang Rasul Ulul Ajmi, ibu-ibu bapak-bapak. Rasul anu dipasihan titel Ulul Ajmi teh Rasul anu di ngagaduhan kapengkuhan, kasabaranana sangat luar biasa. Rasul anu termasuk Ulul Ajmi ngagaduhan titel Ulul Ajmi aya 5 disingkat dina singkatan mimin. Aya bimimin ni dia. Naon mimin teh? M nu kahiji Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kacida pisan. Nawanana teh? Gaduh sifat sabarana teh. Hiji Nabi Muhammad M nu kahiji, mimin sing M teh kana mimin. Rasul Ulul Ajmi eta teh. Kadua nate Nabi Isa. Nabi saha cenah? Nabi Isa. Nu kadua Nabi Musa. Teras Nabi Ismail. Teras Nabi Nuh. Ta ieu mah kisah Nabi Musa dina masalah rezeki. Kumaha ieu? Kieu ye. Nabi Musa teh utusan Allah, Rasulullah. Diparentah ku Allah, cek Allah dina Quran dikisahkeun. Musa, idhab ila fir'auna innahu togo. Hai Musa, geura indit anjeun dakwah jig ka Firaun.
innahu togo sabab Fir'aun mah togo lacut togo teh. Naon lacutna Fir'aun? Lacutna Fir'aun mah ngaku sebagai Tuhan. Jadi Fir'aun mah ngaku sebagai pangeran, bu sebagai Tuhan. Kumaha cek Fir'aun? Dina Quran dicarioskeun ana rabbukumul a'la, bahwa kuring teh pangeran aranjeun nu panglugurna. Cek saha? Cek Fir'aun. Kunaon pangna Fir'aun ngaku sebagai Tuhan? Sabab Fir'aun mah ku Allah tara dibere papait. Tara dibere papait. Hayang ieu kacumponan, hayang ini kacumponan. Tara teu damang acan. Jadi we sombong. Nu matak jelema anu ku Allah teu dididik biasana sok sombong. Tong boro-boro kitu. Upami urang kaduh murang kalih teu dididik manaon bakal baragajul murang kalih teh kos Fir'aun gitu teh. Cek Allah init Musa ka Fir'aun. Kumaha cek Nabi Musa dina manahna? Alah lamun kuring indit ka Fir'aun daek dakwah kumaha kuring teh ninggalkeun kulawarga di imah. Lamun eueuh kuring pamajikan kuring kumaha daharna meureun heseu neangan keur daharna cek saha teh? Cek Nabi Musa. Maka saprak Nabi Musa ngereteg kitu Allah Subhanahu wa taala masihan petunjuk, masihan misal contoh ka Nabi Musa. Cek Allah, Musa sok teunggel eta batu. Diteungeul eta naon batu ku saha? Ku Nabi Musa ngeun diteungeulna sanes ku panangan. Diteunggeulna teh ku iteuk. Jepret eta batu teh dinaon? Diteungeul ku Nabi Musa teh beulah we eta batu teh. Tos beulah eta batu aya batu deui di lebetna teh. Kumaha saur Allah? Hapuk deui teungeul Musa lah tong kagok. Jepret diteungeul eta naon? Batu nu kadua beulah deui. Tos belah batu nu kadua teh aya naon deui? Aya batu deui, tong kagok hapuk deui we Musa ku iteuk anjeun. Jepret. Dinaon deui? Diteungeul eta batu nu katilu. Tah, beulah deui we batu nu katilu teh. Ngeun tos beulah batu nu katilu mah dilebet eta batu nu katilu seueur cacing. Seueur naon cenah? Cacing. Bisa hirup cacing di jero batunya. Kakawasaan saha? Kakawasaan Allah. Dina jero batu hirupna teh lain dina luar batu. Bari batu naogen aya tilu kan nu ngahalangan kana eta cacing teh. Ditingali teh eta cacing ku Nabi Musa keur barang gayem we barang dahar. Cek Nabi Musa teh kieu ha? Ari cacing dahareunana ti mana ieu teh nya cenah. Kan ieu cacing teh dina jero batu, batuna dina jero batu, batuna oge dina jero batu. Nya ti mana dahareunana? Kumaha cek cacing? Dan namina oge nabi. Nabi mah dipasihan keistimewaan ku Allah, tiasa mengerti bahasa cacing. Kumaha cek cacing? Subhana man yaroni wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadkuruni wala yansani, yang artinya hei Musa, maha suci Allah anu mana Allah teh ningali ka kuring cek cacing teh, anu mana Allah teh ngadenge ka kuring cek cacing teh, anu mana Allah teh apaleun tempat kuring, bahkan Allah teh elingeun emuteun ka kuring cek cacing teh, teu mopohokeun ka kuring, Allah teh mere rejeki ka kuring. Cek saha? Cek
cacing. Jadi eta si cacing selama hirup keneh mah walaupun hirupna di jero batu cek akal orang mati mana asup dahreunana hirup we tepi dahreunana teh ku Allah ditepikeun. Cacing cenah eta teh nu di mana? Nu hirupna dina jero batu. Komo meureun Musa pamajikan anjeun hirupna lain dina jero batu. Tong hariwang dirizkian pamajikan jeung anak anjeun mah. Maka Nabi Musa tisaprak ayam conto ti Allah eta langsung mangpret dengan semangat init ka Firaun rek dakwah teu sieun pamajikanana ditinggalkeun. Sugan kumaha pamajikan urang dahar ditinggalkeun teh? Henteu, bae lah cenah. Piraku cacing oge nu hirup di jero batu bisa barang dahar, piraku pamajikan kuring nu hirup di luar batu di muka bumi gitu teu bisa neangan dahareun. Tamatak tekenging hariwang masalah naon? Rezeki. Pasti Allah Subhanahu wa taala bakal maparin. Tah ieu mah mepelingan ka diri abdi we sami abdi ogen sanareng bapak-bapak ibu-ibu sadayana sing yakin kana ieu janji ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gitu weh panginten nyamannya kesimpulan nama anggah wata badan dohir urang mah tekenging janten anggah wata badan dohir anu ngedul. Innallaha yakrahu abdahul batol. Allah mika bendu ningali hambana jadi hamba anu ngedul weh. Ngedul digawe, ngedul kasab, dipika bendu eta teh usaha ku Allah. Tapi hate urang sak rajin-rajina panangan urang jeung sampean urang digawe kasab usaha neangan rezeki badan urang teh. Tapi hate urang mah ulah milu capek neangan rezeki ku sing yakin ka Gusti Allah. Tah sakitu panginten anu kapihatur.